Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narong zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Wa qala Sayyidi Syekh Faqih Abu Lais Samarqandi, man aroda ayyan zuwa min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Al-haditha maknana Allah wa Rasul a'lamu bihaqiqati muradihi. Puji syukur urang sanggakeun kehadirat Allah, sholawat salam ae makrunan bitahzim wa takrim. Moga-moga dilimpah curahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalawan izin Allah urang tiasa kumpul deui wengi Jumat anu barokah sejata iman wa takrim, sejatolabul ilmi, ta'dim wa takrim ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing kengeng syafaatul utma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setiap hari Jumat urang ngahanca tafsir juz 30 Al-Quran ayat 30 juz anu dibahasna kakarek juz 30, berarti 28 di macam urang heula teh nu pondok heula kanu panjang. Insyaallah teh eta mah naon margina setiap bahasan-bahasan ayat-ayat suci Al-Quran geus dijanjikeun ku Allah sareng Rasulna diajarna urang sahuruf sakalimah, maka eta bakal dibere ku Allah 10 keharusan. Moal aya jalema anu bisa papangih jeung Allah kecuali jalema anu daek belajar kana Al-Quran. Eta dawuhan Kangjeng Rasul dina minggu anu kamari geuninganan. Ingat keneh teu Jajan. Insyaallah pajajan emutkeun anu kamari. Eta diantawisna ayeuna teh geus nepi kana surat nyaeta Tabat. Surat Tabat dilungsurkeun ku Allah
di Mekah surat Tabat asalna Allah ngalungsurkeun surat Tabat dina wakosna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngageroan ka kaum-kaumna saur Kanjeng Rasul, hei urang Mekah kadarieu lamun bahasa Arab mah hei urang Mekah ta'al mun make bahasa Arab ku sabab lamun di dieu dimake bahasa Arab moal ngartieun lamun padatin di Quran padatin ta'al naon nang tayal-tayalan kadek teh ieu ka dieu ceuk urang mah ta'al kadarieu cenah rajan kabeh saur Kanjeng Rasul kitu kumaha dawuhan Kanjeng Rasul qala inni nadirun saur Kanjeng Rasul saparantos ngumpul model kieu eta dararatang kabeh kaum-kaum anu aya di Mekah kumaha saur Kanjeng Rasul inni nadirun hei urang Mekah saestuna kami diutus ku Allah nadirun kami teh keur ningsieunan karanjeun kabeh mentakan dina Al-Qur'an mah aya nu disebut nadir hartina ningsieunan aya nu disebut basyir hartina ngabubunga Rasul diutus ka alam dunia ngan ukur dua hiji basyiron kadua nadiron ngan aya lebah pangbubunga babari ditarimana ku umat anu ayeuna oge aya lebah pangbubunga mah nganu paling hese disampaikanana dina lebah nadir naon ari nadir teh panyingsieunnan da jalema malamun ayeuna ngadengen nadir panyingsieunnan zat Allah datang ti jalema misilkeunana sia wayahna hirup di alam dunia ulah wani-wani ningalkeun tolak ilmu kudu daek ngaji geuning sia mah hirup teh kedul kana ngaji teh alam dunia teh kadang-kadang eta jalema ngadengena ditempo heula mimitina teh nengak kana beungeutna teh saha nu ngomongna kitu si eta anu ngomongna teh teu hayang ieu teh ngadengena oge nadir naon sababna di mana jalema ayeuna naon teu daek ngaji teu daek ibadah dijawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui rasulna maka eta jalema dina nalika maotna leuwih goreng tempat cicingna teh min obatil wasan tinimbang jalema anu ibadah kana tapeko lamun aya jalema ibadah kana kayu ibadah kana batu leuheung keneh jalema nu modal kitu jeung tibatan jalema anu ngaji tapi ngajina teu diamalkeun jalema anu teu daek ngaji mah komo mu ngamalkeun da teu nyaho elmuna di mana maotna min ubadil wasan leuwih goreng tibatan jalema nu ibadah kana tapeko tipu urang tadi dia saur Allah ieu teh cenah baina yadai adamin syadid saur Kanjeng Rasul hei kaum kaula dihareupeun anjeun teh baina yadai adamin syadid yeuh hirup di alam dunia teh hareupeun anjeun aya siksaan Allah Subhanahu wa taala ulah genah-genah teuing maneh hirup di alam dunia saur Allah ieu saur Kanjeng Rasul baru kanan teh kumaha eta torojol teh nu ngaran Abu Lahab mentak Abu Lahab mah dikadiponis ku Allah di Al-Qur'an tabbat yada abi lahab wa tab rugi leungeun Abu Lahab ingetkeun min itlaqil juj wa iradatil kul disebut mana majad jad badatan rikmah naon ari ngaran majad kalimatun ustumilat fi ghairi mawudi'at lahu li aqatin mani'atin an iradati mana asli hiji kalimah anu dipake kana lain makna asalna disebutna nu kitu majad mentak
jadi Allah masa majaji ya di dieu maksudna nyaeta awakna Abu Jahal Abu Lahab naon sababna make dibasakeun leungeun lantaran lolobana perkara nu sok migawe mah leungeun lamun daang make ngalamun ngarit make melak bonteng make coba sok aya teu melak bonteng make cokor teh aya lamun majul make leungeun tah kusabab lolobana pagawean sok dipigawe ku leungeun Allah nyebutkeun tabat yada abi lahabil wa tab rugi cenah tah saha teh saha rugi teh Abu Lahab nah maka disebutkeun rugi Abu Lahab waktu dikumpulkeun eta kao Muhammad pokona mah ye lamun maneh cenah ayeuna nyebutkeun yen kaula teh di hareupeun siksa sing inget Muhammad pokona mah kaula teu keung teuing da kaula mah hirup di alam dunia duit loba sawah lega pokona mah pangkat kaula luhur rek naon kakurangan kaula ma agna anhu maluhu wa ma kasab kabeh perkara anu di dunia bisa disogok ku kaula salah bisa jadi bener pokona teu keung teuing lamun kaula diponis salah kaula rek disogok ku harta kaula Allah nurunkeun ayat ma agna anhu maluhu wa ma kasab nah cenah ayeuna kasab maneh harta maneh kabeungharan maneh saur Allah nah bisa nyogok ngajang malaikat engke di akhirat ma agna anhu maluhu wa ma kasab pagawean maneh kehirup di alam dunia ti isuk ngeluk nepi ka beurang ngelak nepi ka burit ngelik dipake usaha ka Allah duit anu geus ratusan juta anu geus miliaran nah rek bisa moal jenatah ayeuna nyalametkeun tina siksaan Allah Subhanahu wa taala kusabab Abu Lahab boga sangka yen harta kabeungharanana bisa nyalametkeun tina siksaan dunia jeung akhirat Allah nurunkeun ieu ayat ma adna anhu maluhu wa ma moal aya manfaatna saeutik oge mentak urang kadang-kadang jalema teu katipu kitu banyak tuh teu saeutik jalema teu daek ngaji kusabab naon sibuk marema aya dibere marema urang teh geuningnya usaha teh untung wae ngaji ge jadi muk eta katipu jalema di dia saur kanjeng Rasul saur Allah ma adna anhu maluhu wa ma kasab wamro sayasla naron datalahab sing ingat lamun maneh beunghar kabeungharan maneh moal bisa nebus kana sakabeh dosa maneh harta maneh moal bisa nebus kana dosa maneh sayasla naron datalahab pokona mah sin tanfis engke bakal karasaan banjir bakal terjadi kanjeng lamun aya kalimah fi'il mudhari tadulu ala zamanil hal wal istiqbal zaman anu pikahareupeun ingetkeun pikahareupeun lamun sin tanfis berarti di akhirat sayasla naron datahab engke oge geus maot saur Allah anjeun bakal diasupkeun kana neraka zatalahab eta neraka teh nu untak-untaganana dauh nabi di jahanam eta aya 70.000 jurang nu bahaya hiji jurang 70.000 rengkop hiji rengkop 70.000 akrab jeung 70.000 olay buat jalma anu bangkawana diseuredan banget buat sakali nyeureudna eta langit anu aya dina neraka 4.000 tahun can leungit eta nyerina diseureudna sakali nyeureud narek bisa cenah harta maneh da malaikat teh butuh misikeun urang ditanya ku malaikat man robuka malaikat lah man robuka marebuka lah ieu duit ya da dewek mah duit oge jang nahaon teh malaikat da dewek jajang cilok teh kadang-kadang cilok cek malaikat teh meureun lah beureikeun atuh lah kana tahu bulat atuh mung tahu bulat oge teu butuh cek malaikat tinggal nungguan siksaan aing teh namanya
saya naron zatalaha anu untak-untakan lah eta neraka jeung saha wamro'atuhu hammalatal hatab sing ingat biasana lamun salakina kaayaan model gitu kadang-kadang pamajikanana oge sok kabawa sombongna saperti Abu Lahab. Abu Lahab boga pamajikan ngaranna Ummu Jamil. Eta Ummu Jamil pamajikan Abu Lahab. Abu Lahab teh jalema anu beungha, jalema anu berpengaruh. Ceuk Ummu Jamil, pokona mah sok sanajan goreng akhlak Abu Lahab, ku kaula dituturkeun. Perjuangan Abu Lahab kanceun Rasul didukung ku saha teh ku pamajikanana sayasla naron datalahab wamro'atuhu hammalatal hatab ngabantuna Ummu Jamil karena perjuanganana Abu Lahab keur ngancerkeun Rasul lamun Rasul arek ngaliwat ku pamajikan Abu Lahab sok ngaganongan suluh anu atas suluh nu pinuh ku cucuk lamun dileuweung mah naon ning suka bacucukan teh naon ngaranna anu cara rucukane anu kitu lah pokona teu nyaho salak gitulah di urang mah nya atuna eta teh kitu babari atuh paeban salak atuh kitu ieu masing tarik ieu mah kalakah der pala da pala mah ngomong teh nantas marisa pala mah da wes dicukan pokona paeban salak lamun Rasulullah arek ngaliwat tah pamajikanana anu berperan jeung Abu Lahab ka pamajikanana ieu maneh entu nyebut maneh Abu Lahab mah nya kitu ge yayangku itu udah mesra Abu Lahab dia cerita laki eta ibu da gara na Rahman ka eta ka itu kan tempat nu sayang baik di usapan teh kita buka teh panjang sayang baru kanan tadar inun si neng ningkah di ponokan atuh ramah teh sayang nah dengan sapotong sayang teu mesra sayung tuh ningan geus kitu ceuk saha Ummu Jamil ngaranna ceuk Ummu Jamil oh ya mah kieu berarti ayeuna Muhammad rek liwat jalan dinya diganong wamra'atuhu hammalatal hatab diakutan ku Ummu Jamil dituna ka jalanan lamun ek Rasulullah ngaliwat teh ieu jalanan teh keun sia Muhammad yang kacugak da mentakan lamun aya jalema ka kiai model kitu tah Ustaz teh sakadinya liwat teh keun ku dewek di pitapak umandeng teh nyeri eta ngaji ka dewek eta ngaji liwat ku dewek ka tempokeun sia eta nampa ustad pupuraetan labuh da teh hayangan nulungan doh yang teu modal cenah kitu eta mah bangunakeun tinggal panca kaki jeung Ummu Jamil pamajikan Abu Lahab tapi kumaha eta da eta ge kitu nya geus kitu teh masyaallah ai Rasulullah mah teu geueung Rasulullah mah lamun Rasulullah arek ngicak cucu malaikat Jibril datang Muhammad ulah jalan dinya eta aya cucu ulah Muhammad ngan lamun eueuh di jalan Muhammad tincak eta cucu ku anjeun da cucu teh makhluk Allah moal wantuneun ka anjeun mah nyugakna ke sieuneun Muhammad he da kanya Rasul mah eta cucuk salah anu sakitu urang entengna ditincak ku sampean Rasul meni mari leuwih kabeh oge teu wani eueuh hiji perkara anu wani naon anu wani nyaeta naon ngaraheutan Rasulullah entong ning kitu sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq mah eta naon Rasulullah nuju kulem eta ieu nya kakar si Rasul dalam jalma zaman kiwari nya ka ustad seperti Abu Bakar Siddiq nya ka Rasulullah ahli surgana pastilah da eta mah Abu Bakar Siddiq mulanya Rasulullah teh pancalik dina naon dina ieu teh dina sampean teh dina lahunanana ya Rasulullah mangga cenah sarira pada kuleman di dieu eta Abu Bakar Siddiq ningal Rasulullah nuju kulem eta sampean teh pan nojer kana batu
barang ditingali kata batu aya orai kobra mencek urang orai anu katidak pisan lamun ngegel eta orai wah ya Rasul mana teuing lantaran peurahna pasti mematikan ya orai ditahan eta ku sampean sa Abu Bakar Siddiq eta orai macokna henteu kana ka Gusti Rasul macok kana sampean sa Abu Bakar Siddiq eta Abu Bakar Siddiq waktu harita lamun urang ayah misalkeunana hulu ustad dina pingping urang pek ide cokor di menaon di pajak orai da bangunan kirang balik itu kan mah pastilah bangunan teh malah dibantuan bangunan teh kulengan uang ada kurang tangkurak bangunan teh gitu kan pasti kurang malah teu ustad teu naon bangunan teh nah gitu tuh kasopanan teh da eta maaf bakar pasti dan dibebeutkeun da eta pantah hulu dikadinyakeun deui hulu emang pasti kos kana hulu peta eta teh ka ustad ieu mah Abu Bakar Siddiq ditingali sampean Abu Bakar Siddiq geus bareug bakat tingkunan ripuh Abu Bakar Siddiq eta Abu Bakar Siddiq tapi kan nangis na Abu Bakar Siddiq cai soca Abu Bakar Siddiq netes kana naon kana pipina Rasulullah kecela eta Kangjeng Rasul panaon beuntak cenah sare saur Kangjeng Rasul ya Abu Bakar hei Abu Bakar ari salira cenah kunaon cenah make nangis nah cenah embung barang yang kaulah sanes ya Rasul sugan bebeja enak atuh deuleuh cokor deh teh jeung kitu atuh deuleuh cokor deh teh jeung kitu Abu Bakar Siddiq mah atuh kunaon atuh teu mangga teh ya Rasul mangga salira mah cenah sare cenah sare dina lakunan Rasulullah eta nianggeun kitu Rasulullah gugah barang ditingali ho Abu Bakar ari eta cenah kunaon suku anjeun cenah make naon make baruh gitu ya Rasulullah cenah abdi teh tadi teh aya orai eta orai teh dina liang orai teh pas pisan lempengan mastaka salira abdi teh suka teu ridho cenah lamun Gusti kedah dipajok eta orai maka eta liang orai ditutupan cenah ku sampean abdi nepi ka ieu orai teh macok dikabar kumaha saur Kangjeng Rasul oh cenah coba cenah kok kaula geuning hoyong mah orai teh aduh orai kobra lamun teu diubaran maneh bisa buru-buru maot cenah lamun diantep cenah bisa maot kumaha saur Kangjeng Rasul he orai ka dieu cenah maneh ari maneh teu nyaho saha cenah anu dipacok ku anjeun kumaha jeung eta orai ya Rasulullah abdi teh cenah ampun paralun teuing ya Rasul ari panyana teh cenah Abu Bakar teh sanes ngalahun salira cenah eta teh ayeuna mah saur Kangjeng Rasul copot deui si eta peurah cenah sampean Abu Bakar Siddiq disedot deui eta orang biasa deui diusap ka Rasulullah tuh ari urang mah lain kitu atuh rek kumaha manjurna nyen ubar ka kiai atuh da urang mah keninganan da kitu kurang eta kurang pol pikiran teh bener moal ngaduan si eta nya dekan geus kening ka kami ge ripuh di jam geus cana naon can inum can naon caina geus ragu-ragu manen tong kitu mah ripuh da moal di jabah itu Gusti Allah nah moal urang mah kitu selongkrong deh baik kudu lucut ya tegeningannya nuhun nya cenah selongkrong nuhun geus cukup tu nuhun jeung Ustaz teh tibak nuhun geuning teh kah paya teh sugan teh bareng mau diusu-usu ngaduan ti ka peureum beuntak ari ngaduan ti ka peureum beuntak ai di bang nuhun datang ka harita mah moal ku kulutus moal bener nya keur penting mah cager mantok dari mama itu teh paku teh menyauk itu kedek mah diutahkeun kabeh aku teh supaya we kedek cit gurincit kadang-kadang gitu da eta doa lamun urang teh ikhlas khusyuk ikhlas khusyuk dijabah kok eta khusyuk teh ikhlas mah enak ieu nya lamun terpercaya mah lamun cai ya cai ya cai ya cai lamun terpercaya
aya icai aya kahebatan aya kaistimewaanna icai nu geus aya di dieu di bacaan sholawat di bacaan doa coba we uji ieu cai anu hasil ngadoaan meunang ngadoa ieu cai bisa ngaleungitkeun radikal bebas jadi bisa ngaleungitkeun pirang-pirang kasusah kabingung mentak ieu titah marawa cai teh kitu bisi di imana teh baroga kasusah gua kabingung tah engke teh di iman minum cai ieu teh lamun keur susah keur bingung teh eta teh kita bakal bray urang teh tah juat ngaleungit juat teh jadi saeutik minum cai teh ngan lamun masih keneh nah wing mah eta ngan malam Jumaah mawa aduh da juat keneh teh kabingung keneh atuh tamahana teh dijarieun ku sorangan atuh da aneh anda mah dijarieun ku sorangan teh ngaleungit juat ngan timbul barokah insyaallah wa mraatuhu hammalatal hatab ieu tukang aganongan suluh nya eta disebut Ummu Jamil pamajikanana saha Abu Lahab kadang-kadang satrada aya pamajikanna bager kadang-kadang salakina teu pati bager aya kitu nya aya nu repok teh tah salakina bager pamajikanna bager aya nu salakina kopolotot pamajikanna leuwih arik salakina ngomong sakecap kadang-kadang pamajikanna 20 kecap da ngararakeun itu nya ibu-ibuna ada masaeun teh masih gitu kadang-kadang salaki mah 10 kecap sakecap mun salaki 10 kecap mah beres 2 poe ngomong awewe henteu acabrek biasana kitu da ngararakeun kita gitu sedangkan saurkanya Rasul lamun awewe ayeuna ngomong nang ngaluhuran di soran di salakina ihtajal arsi ngageter aras teh da Allah Subhanahu wa taala teh malaikat dikawujukan Gusti iraha cenah diancur dari alam dunia kunaon teh maka yang diancurkeun alam dunia kaula geus resep teu suka teu ridho nempo et awe neremel ka salakina cuat cenah malaikat teh cuat yang buru-buru nyiksa mentakan tong bingung-bingung mentakan salaki mah sabarang tong make bingung dek adu meni juwet maka pemajikan dek kok ya nama tong juwet malaikat teh juwet kenapa eta ke malaikat juwet teh jeung malaikat tahun Gusti Allah kunaon karena malaikat mah teh mah hayang buru kiamat taulah teh hayang buru-buru nyiksa eta we ngageter aras ihtajal arsi ngageter langsung aras goyang gempa aras teh boga nama eta malaikat tika ngahulang eta namanya tunjukkan kalau si Allah ieu kunaon cenah aras kagoyang model kunaon cenah teh aras kagoyang soal Allah Gusti abdi teh cenah geus juwet pikiran eta we tempat tuh Gusti polotot mentakan lamun pamajikan mah lamun ayeuna molototan salakina leuwih gede tibatan polotot dunya salakina maka eta tinggal tunggu siksaan aing soal Allah Allah rendahkeun ayeuna eta ngan molotot anu kumaha jeung ibu-ibu teh geus dari keteranganna mah alkohol tadinya bijidiha habdu mim masad mentakan surah Allah ieu Ummu Jamil bijidiha habdu mim masad Ummu Jamil mah disebutkeunana ayeuna dengkina ka Rasulullah nepi ka mangulan naon mangulan cucu manguran rungkang supaya jalan Rasul teh terurus hayang senaka juga Rasul teh hayang senaka cilaka Rasul teh mantakan tika maotna Ummu Jamil bijidiha habdu mim masad maotna Ummu Jamil mah dipeulit tina ku tamang ngagulantung we pasti gantung diri ieu akibatna bae mentakan lamun aya jalema naon teh ngaran teh ieu tah gantung kacekek maot nah si eta mah nya cenah maot teh kos anu nyakeknya daraka tara teh sasapu sih nah bebersih nya itu ngabalaan jalan eta teh mentak kadenya
bisi cerak sa umujami wa hadhil jumlah halun min hamlatul hatta wa na'tun limratin eta teh sifatan anak nyata istri nak pamajikan anak Abu Lahab dipung acekek kurang malah acekek tama naon teh maot teh pamajikan Abu Lahab mudah-mudahan pamajikan urang banyak maut nah lain pamajikan urang unggul urang salarea maut urang si maut bihusnil khotimah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala